Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah dina danget ieu urang tiasa patepung sanajan melalui virtual. Nepangkeun sata acana kanggo murang kali ibu kelas 7 SMP TN 5 wasta ibu Endah Rodiah padumukan di Bumi Parahyangan Kencana. Ibu ngawulang bahasa Sunda kelas 7, 8, sareng salapan. Kanggo pengajaran bahasa Sunda kelas 7 materi kahijina nyaeta ngeunaan paguneman. Mangga ayeuna urang sasarengan diajar. Hidup tangtos apal ngeunaan paguneman, naon paguneman pasti pernah dilakukan jeung osok dilakukan. Paguneman teh nyaeta bisa disebut oge ngobrol, dialog. Tapi upami dina basa Sunda mah paguneman teh hiji kagiatan anu dilakukan ku dua urang atau leuwih bari silih tempas. Hartina silih tempas teh aya tanya jawabna. Nah, dina karya sastra drama mah paguneman teh disebut dialog. Ari basa biasana lamun misalna urang keur paguneman atau ngobrol gumantung kana suasana harita. Contoh misalna urang ngobrol atau paguneman jeung rerencangan sakelas ngagunakeun bahasa anu loma. Kitu deui upami urang ngobrol sareng misalna ibu guru, kira-kira ngagunakeun bahasa naon? Teu mungkin ngagunakeun bahasa loma, tapi ngagunakeun ragam bahasa hormat atau bahasa lemes gitu. Nah, dina paguneman kudu aya sababaraha hal anu diperhatikeun nyaeta lentong. Teras pasemon anu katiluna nyaeta gerak-gerik atau bisa oge disebut pasang peta. Urang bahas tilu aspek ieu nya. Lentong hubunganna jeung wirahma keur nyarita. Contona assalamualaikum. Tah, nada naik turunna intonasi suara biasana. Teras raut wajah atau pasemon namina dina basa Sunda mah. Kumaha pasemonna kedah daria hartosna anu diajak ngobrol teh atau anu urang keur ngobrol babarengan teh kudu semangat gitu, kudu daria gitu. Henteu cuek. Anu katiluna nyaeta pasang peta. Henteu mungkin kan dina ngobrol urang teh cicing wae gitu kan teu. Jadi pasang peta di dieu hartina gerak-gerik tubuh. Contohna misalnya ibu keur nyarios kieu. Jadi kan ibu teu cicing wae kieu gitu kan nya janten sok refleks gitu tah gerak tubuh teh sapertos kumaha gitu. Oke, di dieu ibu aya salah sahiji video ngeunaan paguneman, mangga ku hidup diregepkeun, diperhatoskeun kira-kira paguneman ieu teh nyarita ngeunaan naon temana, teras inti caritana ngeunaan naon, tuluy dianalisis kira-kira bahasa anu digunakeun dina video ieu teh ngagunakeun bahasa Sunda anu kumaha, anu loma atanapi anu lemes gitu nya. Mangga wilujeng.
created using